Dicaritakeun aya budak nu kacida peditna anu ngaranna si Koret. Dina hiji poe manehna kadatangan aki-aki. Assalamualaikum Jang Kasep. Pasihan Aki can 15 dinten. Waalaikumsalam, badannya nyaki. Pasihan Aki. Ki eueuh. Nya atuh hapunten ulah bari apek-apekan. Oke kan itu mangkat gandeng. Kunaon mana teh jigan kesel. Ada ya aki nu penta ka urang, ieu sireda urang mah lain incuna. Tong kitu atuh mana teh. Wewe kumaha urang atuh? Ya tapi kan tong kitu carana mun aya saeutik mah bere we atuh hitung-hitung sodako. Adalah barengan duit teh hese ayeuna mah. Ka mana maneh? Di bejaan mah indit. Isukana aya Tiara Sahila jeung Vanessa anu keur ngomongkeun si Koret di saung. Malane apal tuh soal si Koret? Henteu, emang kunaon kitu? Kamari aya aki-aki minta sodaqoh ka imahna si Koret, Terus kunaon? tapi malah teu dibere ku si Koretna, malah dicarikan ku si Koretna. Eueuh eta si Koret meuni tengteuingan ka aki-aki teh. Nya si Koret mah sarua we jeung ngaranna sarua-sarua Koret. Teu lila tidinya datang si Pajeng Flora anu tengah haja ngadenge omongan Tiara Sahila jeung Vanessa. Eueuh isu keneh geus ngagarosip maraneh mah. Ngagosip naon meuni siga nu rame. Flora sipa ieu mah lain ngagosip tapi emang kanyataan. Kanyataanna naon? Kumaha sih? Dol datang si Koret. Naon marane? Maneh masuk kayak apa wae? Geus para saya isu keneh. Heeh, isu keneh geus parasea. Atuh dak kesel si Koret masuk hayang we apal urusan batur. Geus lainan urang barali. Pas nepi imah aya aki-aki nu kamari ngetok deui imahna si Koret. Punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eling-eling teu ka Aki. Sahanya, Aki nu kamari ka dieu. sahanya teh ingat tuh. Aki rek minta cai saeutik. Eueuh, ini juga ditu. Usaha mah teh aing geus neuri siap aing sengsara. Aki milih balik sabari ngecelakeun cai panon lantaran nyeri hate ku omonganna si Koret. Kabar lamun si Koret ngusir aki-aki nu menta cai kasebar di desa jeung sakola. Akhirna si Koret teu boga babaturan lantaran sikapna geus kacida. Saumur hirup manehna disebut si Koret budak Koret. Sarakna pisan.